masih keneh urang nyaritakeun karakter-karakter Yahudi. Sababaraha ayat urang geus dibahas tentang karakter-karakter Yahudi. Nu ternyata horenganan karakter Yahudi teh aya di negara urang. Bahkan di tokoh-tokoh agama ge aya. Bahkan di kiai-kiai ge aya. Masya Allah. Karakter Yahudi nu kamari ya tara kasiran minhum. Anjeun Muhammad bakal ningali kalolobana Yahudi. Syari'una fil ismi gegeraan. Musabakoh paheula-heula bungkat tinggalin dina sirik dina bohong. Wal udwan jeung dina zalim wa aklihimus suhd jeung ngadahar riswah, ngadahar sogokan. Termasuk ngadahar riba. Etalah karakter-karakter Yahudi. Geus jarang kabeh sogokan eta, sogok menyogok adalah karakter Yahudi. Kuari di Indonesia ambalaya. Nuhun alhamdulillahirabbil. Bungeun ibu alhamdulillah. Sanajan heueuh ge tetep teu aya alhamdulillah. Lebih sama kanu ya'malun pang goreng-goreng nekos itu kalakuan. Insyaallah. Ieu di negara urang geus naroba supaya lempeng moal mah 10 20 tahun. Komo can aya niatan geus naroba. Cacakan ti niat jeung berangkat ge can bisa 10 tahun, 20 tahun ge can mungkin rapi. Masyaallah. Sehingga negara orang alhamdulillah terkenal. Korupsina sakitu ge lumayan. Lumayan terkenal. Tah eta teh urang Indonesia papan sebenarnya mah bala lagi sararopa. Teu boga karakter nu kos kitu teh baheula. Aslina urang Indonesia mah beuh masyaallah. Tuhara rebat dididik ku para wali-wali Allah. Mantak aya marhaba, mantak aya macam manaki di Surabaya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, komo ka Banten keun. Eta teh dididik ku para wali-wali Allah, wali sana datang ka kuari, dioyak-oyak kita urang marhaba ge ieu tetep marhaba. Ajeun gelut. Daripada kita ulang marhaba gelut, ya jeung aing. Buangian biasa memperjuangkan marhaba datang ke hut gelut. Kita ulah usoli kata bisa usoli baik. Terus baik. Kita ulah doa kunut baik. Walau terus ambalayah nunga ulah Muhammadiyah saya itu persis saya datang ke PKS nade. Waduh ambalayah Wahabi. Tapi tetap baik teger di Indonesia mah kuat. Usoli lah. Malah mun aya Muhammadiyah usoli nu kuat. Usoli. Abah Muhammadiyah gregetkeun. Cek Muhammadiyah maka usoli. Tetep bae. Usoli. Aya Muhammadiyah pindah usoli. Suganda maka Muhammadiyah orenganan. Was-was sama usoli. Batur geus rukunna nama usoli. Usul, ima NU nak kebak baing. Usul, batur kita lihat kakarat. Wah, bakar benang. Kebak baing. Nu jelas, ye riba jeung riswah teges tekara sahara. Lain lalagaan ye teges tekara sahara. Komo di kalangan DPR matemu biang pisan. Biang nabi. Jadi geus poharaga satemu biang sogok. Terus ke pemerintah, terus ke belajar ka hadapan kabeh. Ialah kelakuan Yahudi supaya nyaobe yang orang Yahudi teh kos kitu. Yang diurang. Kiai bagi makin nungguan kiai ini milik mana iya tak kulon apa kalian. Kemana datang nala.
Saya dia cuma datang, atuh kumaha datang bae. Maksudnya, atuh kamari kakara 100.000 asana can maseubeul nya 100.000. Diladek datang deunya. Kiai dibere 100.000 bae ge kuat kaleeh. Masyaallah. Masyaallah. Moal beres ilmu sia kajian gue kumaha ge. Mun nungguan duit-duit kos kadar itu moal laku baru kun wudu. Tapi nak moal laku. Kula nungguan duit pamer itu pemerintah. Panas sama bos itu mah. Mun berani mah urang teh saya mere camat ke urang. Kan duit kan ieu sogok kita supaya milih satu soek. Ha, iya. Harus pencamat, molong kan disoekeun. Seri kegecaman. Yang sebenarnya tuh, ayo mah, sebenarnya tuh kontrak kemana? Kontrak politik. Masya Allah, Inggris jasa kelakuan Yahudi tepos gitu. Ya diurang. Ya Allah, na'udzubillah min alikwamin zalim. Antak bersuara terus baik, Gusti Allah diperingati terus. Ketika tsunami 200.000 lebih jelema pagoleh ngerenyedna paling aya 2-3 poe ka dieu biasa deh bere gempa Yogyakarta rada aya ngerenyed seti bere banjir gunung bitu ka dieu mah geus teu aya ngerenyed teh mun aya gempa teh di gempa di mana Cianjur anu pae aya sabaraha 5 seti. Kalau udah jelas, nggak ada yang 200.000, ribuan, barang ayah gempa, kayaknya 5 atau 10, detik tau pas itu. Tersep aja. Insya Allah, sudah kubahaya masyarakat. Gusti, Allah datang ke kos itu, diperingati ku Gusti teh lain sobat. Kita boga pikiran dia munurang nu disunamikeun sedengkeun kreditan jangan. Bang candere, mana teh ditanya ku Gusti Allah. Aisyah udah desekan teh ngresepkan dunia datang ka tai nage ku sia dihakanan dileg-legnya. Beureun aing disadiakeun neraka. Aing mah geus geus aya tsunami. Deureus sapas kitu ge rada deureus. Geus saya gempa, deureus ieu man. Masyaallah. Moal beureun nya ka urang mah nya. Nya teh kos kitu ngomongna. Supaya teman di anu meureun moal ka urang mah nya. Ulah aing mah ngeureudit teh ka kapan sadol hiji. Teh geus selesai. Insyaallah. Tambah hari sileun masih datang ke Jakarta. Lalagaan juga kurang mau bohong. Sedangkan ngomong kula kan harita ka Cikupa. Mudah-mudahan teh Cikupana dicitra bae lah. Anu antingna gede sabelah teh. Sok kadinya hilir dan habak. Ieu teh kumaha ieu lalakon. Makin ka dieu, makin kieu, makin ka dieu, makin. Ya Allah, ya Rabbi. Lain deuk beberes agama, lain deuk beberes negara. Tapi lain kabeh ge kana dunia duit jabatan. Sakitu kitu na teh. Ada contoh geus loba jasa, loba dunia pae jangan sakitu kitu na teh. Sugan itu boga mobil loba mawa ban ka jero kuburan janten. Banding itu dibawa tuh komo bisa saja insyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan diselamatkan ku Gusti Allah, diberi muka mata hati orang ku Gusti Allah sehingga orang leuwih kenal ke akhirat. Ya yang ngereget aja. Mun aya gempa teh, Pak. Di gempa di mana? Cianjur, anu pae. Aya sabaraha? 5 seti. Tolong teh jelas. Nggak ada yang 200.000, ribuan, barang aya gempa kayaknya 5 atau 10, detik tau pas itu. Tersep aja. Insya Allah. Sudah kubahaya masyarakat. Gusti, Allah datang ke kos itu diperingati ku Gusti teh lain tobat. Kita boga pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh orang nyaritakeun karakter-karakter Yahudi.
Sababaraha ayat kurang geus dibahas tentang karakter-karakter Yahudi. Nu ternyata horenganan karakter Yahudi teh aya di negara urang. Bahkan di tokoh-tokoh agama ge aya. Bahkan di kiai-kiai ge aya. Masya Allah. Karakter Yahudi nu kamari wa tara katsiran minhum. Anjeun Muhammad bakal ningali kalolobana Yahudi. Syari'una fil ismi gegeraan musabaqah paheula-heula bungkat tinggalin dina sirik dina bohong. Wal udwan jeung dina zalim wa aklihimus suhd jeung ngadahar riswah, ngadahar sogokan termasuk ngadahar riba. Etalah karakter-karakter Yahudi. Sejarah kabeh sogokan eta, sogok menyogok adalah karakter Yahudi. Kuari di Indonesia ambalaya. Nuhun alhamdulillahirabbil. Bungeun ibu alhamdulillah. Sanajan heueuh dia tetep henteu aya alhamdulillah. Lebih sama kanu ya'malun pang goreng-goreng nekos itu kalakuan. Insyaallah. Iya di negara orang dek naroba supaya lempeng mual mahi 10-20 tahun. Komo can aya niatan dek naroba. Cacakan ti niat jeung berangkat ge can bisa 10 tahun, 20 tahun ge can mungkin rapis. Masya Allah. Sehingga negara orang alhamdulillah terkenal. Korupsina sakit juga lumayan. Lumayan terkenal. Tapi tetap orang Indonesia papan sebenarnya mah bala lagi sararopa. Teboga karakter mukos kitu teh baheula. Asli na orang Indonesia mah beuh masyaallah. Hararebat dididik ku para wali-wali Allah. Mantak aya marhaba, mantak aya macam manaki di Surabaya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, komo ka Banten keun. Eta teh dididik ku para wali-wali Allah, wali sana datang ka kuari, dioyak-oyak kita urang marhaba ge ieu tetepan. Ajeun gelut. Daripada kita ulang marhaba gelut, dia jenai buangian biasa memperjuangkan marhaba datang ke hut gelut. Kita ulah usoli kata bisa usoli baik. Terus baik. Kita ulah doa kunut baik. Walau geus ambalayah nu ngaulah-ulah Muhammadiyah teh itu Persis teh datang ke PKS nade. Waduh ambalayah Wahabi. Tapi tetap teger di Indonesia mah kuat. Usoli lah. Malah mun aya Muhammadiyah usoli nu kuat deh. Usoli. Abah Muhammadiyah gregeteng. Cek Muhammadiyah maka usoli. Tetep bae. Usoli. Aya Muhammadiyah pindah. Usoli. Suganda maka Muhammadiyah orenganan. Was-was sama usoli. Batur geus rukunya nama usul. Ieu mah NU na kebak teuing we. Usul. Batur geus tahiyat ka karat. Wah, mamar geunang. Kebak teuing. Nu jelas ieu riba jeung riswah teh geus teu karasa haram. Lain lalagaan itu sekarang sahara. Komo di kalangan DPR matemu biang pisan. Biang nanti. Jadi geus poharaga satemu biang. Biang sogok. Terus ke pemerintah, terus ke belanja, ke hadapan kabeh. Ialah kelakuan Yahudi supaya nyaobe yang orang Yahudi teh positif. Yang diurang. Ke kiai bagi makin nungguan kiai ini milih ke mana iya ke kulon apa kawan. Kumanu datang na bae. Saya sih kumanu datang na kumanu datang na bae.
Maksudnya, atuh, kamari ka 100.000 asanacan masih eueuh gitu. Gila dek datang deunya. Kiai dibere 100.000 bae ge kuat kaleeh. Masyaallah. Masyaallah. Moal beres ilmu sia kajian ku kumaha ge. Mun nungguan duit-duit geus kararitu moal laku baru kun wudu. Tapi nah moal laku. Kula jok nungguan duit pamere itu pemerintah. Panas sama bos itu mah. Mun berani mah urang teh saya mere. Camat teh urang. Kan duit kan ieu sogok ya cenah supaya milih satu soek. Hah, iya. Hareup pencamat molong kan disoekeun. Seri ke camat. Yang sebenarnya tuh, ayo mah, sebenarnya tuh kontrak kemana? Kontrak politik. Masya Allah, ini jasa kelakuan Yahudi terkos gitu. Ya diurang. Ya Allah. Na'udzubillah min. Naliqamin zalim. Antak besuran terus baik. Gusti Allah diperingati terus. Ketika tsunami. 200.000 lebih jeluk bapak golek. Ngerenyedna paling aya 2-3 poe ka dieu biasa deh. Bere gempa Yogyakarta. Rada aya ngerenyed setik. Bere banjir. Gunung Bitung. Kadieuna mah geus teu. Teu aya ngerenyed deui. Mun aya gempa teh mah di gempa we di mana Cianjur air pel. Aya sabaraha? 5 setik. Tolong teh jeung. Geus ada yang 200.000, lu ribuan. Barang aya gempa payana 5 atau 10. Teh letik tau bos itu. Tersep aing mah. Insyaallah. Ini kumaha ieu masyarakat. Gusti Allah datang ka kos kitu diperingati ku Gusti teh lain tobat. Kita boga pikiran ge beuh mun urang nu disunamikeun sedengkeun kreditan janami. Bang can bere. Mana teh ditanya ku Gusti Allah. Aisyah udah desekan teh ngresepkeun dunia datang ka tai-tai nage ku sia dihakanan di leg-legnya. Beureun aing disadiakeun neraka. Aing mah geus bisi aya tsunami. Deureus sakos kitu ge rada deureus. Geus saya gempa. Deureus ieu man. Masyaallah. Moal beureunnya ka urang mah nya. Saknyana teh kos kitu ngomongna. Supaya teh mah di anu meureun moal ka urang mah nya. Ulah aing mah ngridit deui ka karakapan sadol hiji. Teh geus selesai. Insyaallah. Tambah wari sileut maksud datang ke Jakarta. Lalagaan juga kurang ngomong. Sedangkan ngomong kula kan harita ka Cikupa. Mudah-mudahan teh Cikupana dicitra bae lah. Anu antingna gede sabelah teh. Sok kadinya hilir dan habek bos. Ieu teh kumaha ieu lalakon. Makin ka dieu, makin kieu, makin ka dieu, makin kieu. Ya Allah, ya Rabbi. Lain deuk beberes agama, lain deuk beberes negara. Tapi lain kabeh ge kana dunia duit jabatan. Tapi kitu na teh. Ada contoh geus loba jasa, nu boga dunia pae, jangan sakit kitu na teh. Sugan nu boga mobil loba mawa ban ka jero kuburan janten. Ban geus teu dibawa atuh komo. Bisa saja. Insyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah. Diberi muka mata hati orang ku Gusti Allah sehingga orang leuwih kenal ke akhirat. Orang datang ti jauh aya lengkahna. Aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk. Semacam di jerona teh. Pohara jasa. Diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah. Pohara jasa. Antak malah ganjaran ngajina nundutan. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan.
lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu. Ih, teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah, salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mentak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya Jawa Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya lah. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing gitu. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah dari tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah puguh kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalawah. Ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita, informasi-informasi
anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh tak ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh teh jeung Allah teh jelema barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupang mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pencak Gusti salat abdi salat pencak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusyuk mah tuh hampura bae Gusti kitu tah oh cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh oh bener ada heran saya tiga banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo wauh jasam Masya Allah nu mantap libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog dengdeng Masya Allah urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde heureun lain eureun deui diajak malah mah teu daekeun dipaksa soraka malulu ya Allah ya Rabbi waukeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kades ya urang ye kabeh ya urang ngalahin kades ya urang 5.000 bae dicokot deui kembalian tah apa sedekah make kembali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sedekah boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari kan sia nyokot oh sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kudunya oke ka balanja tah balanja deh tah balanja deh kak beuh lain ye Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit seureun ya 10.000 1.000 belajar boga duit seureun teh kali 20.000 2.000 iya boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali teu naik belajar teh naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae teu naik takos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik darajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ye urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun darajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun darajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun darajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun darajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun darajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun darajat henteu ka aing cak Allah ye pakai teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi
dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya, pakai naikkeun darajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah, tinggal urang apa? Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kuliah, geus kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Fatihah deui kuliah, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus, kulhu bae dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang bisana eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 cenah cak kiai. Pan kiai ge Kangjeng Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Gusti. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan, ya lap-lapan lah. Jadi bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca kul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu ka narakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu. Cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu lah ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakeun bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al ikhlas yata marrah yata alfi marrah bejakeun ataqallahu da pada eta cak Kangjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah udah sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuntut libatkan diri orang di pengajian supaya orang ngerti ka Gusti Allah mun geus ngerti ka Gusti Allah ibadah teh mantap nuntut para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nya ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kereknya mah undangan aing paruyang cek kana ieu. Duh, ese cek. Oh, nang puyeng. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajuz ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ieu. Udah ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua. Dakwah sih geus kitu. Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir,
lurus baik dilawan ku bari diuk baik ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat baik. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid, begitu di masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Terus kena hees bae eta macaknya nang teh. Itu pun salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge dibaturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian mengenai SB cuma dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng-sahajengnya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena haes. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Ki Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan ka tuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan, berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah di mahrin mazkur, ajal, kuring, nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun. Sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang Cikupa. Urang Cikupa memang deet pikiranana. Dibere budi teh teu kaharti naon budi cakna. Bahasa Arab jingana. Datu diaji kurang Cikupa, bahasa ortodok. Bagori maka harti oh surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seri sakapeung baeud sakapeung. Eta. Ya cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh. Adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah. Cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nyamurah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina. Bisa. Ini Sarwiti. Mun can dibayar, moal.
tuh karek balik ke rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwi teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh tuh tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK. Kuari usaha teu maju-maju, malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar. Mana duit dicopet batur. Kabeneran deui, kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh ceki Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan ceki Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kula mah tetep bae mun kakek teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can bayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, sanggeus panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yasbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kula ya greget hayang gegiraan diurusan. Tenang neng tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong, negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kalau boga salaki ngaran Zaid orang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus 1 tahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuari itu bisa mas kawin. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Ha, kota pokoknya malah pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh enggak kampung, oh ke kota.
layanan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirimkan gadit baca ku Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid gadit itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sari yang Ciko Pak betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung, yes, Sarwiti narapa. Panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik Sarwiti ya kadit balik idah geusnya sia 3 kali sucian beres Ciki Zaid mueng memung bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar kem sebelah sia kan baku aku latih rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan dah ongkosan wae dah pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ye hukum Allah teh direkayasa begitu tak Sarwiti laporan ke KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedang sakitu ge alhamdulillahirabbil tolong beralhamdulillah siapa ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tah mah karasa kareuntut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji itu sia
aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah dek nyampekeun hukum doang kiai cenah aing ke bagi dua bae tong bagi dua aduh aing dek disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudi ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat mu aya mudah-mudahan di negara orang balik deui ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teu bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkarak masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der be diwati geus kaditu mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah ku ari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun iana dihutang 10 gram kuari mah diwati na geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri
Tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina. Ieu beberapa kaul azharha. Menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu. Teu bisa dibubarkeun pertikahan Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati. Sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Zaid kitu caritana. Eta mah precis ongkos jelema jual beli. Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta. Zaid ngaranna bai, Umar ngaranna mustari. Eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta. Wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor. Tah kuari si motorna ieu aya nu maling. Motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling. Ta eta jual beulina geus langsung bubar bae geus. Geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor kaki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duitna mah encan. Ngan motor geus diserahkeun, jadi teteh jual belina, motor geus diserahkeun, duitna begitu ditagih, icuk cole. Icuk cole bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen, bonen. Nah, ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Ku ari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang ku ari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barangna diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Ku ari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli. Di Sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna kaki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah